Para mitra sadaya nuju ngadangukeun dongeng nu judulna nyaeta Pancatunggal. Mangga ngaturkeun nuhun ka mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng para wargi. Oge para wargi sadaya tos seueur dongeng-dongeng Mang Jaya di playlist moal bosen-bosen para mitra Mang Jaya informasi model kieu. Margi masih kene aya bae para mitra naroskeun mana dongeng sejenna ngan kieu cenah. Sapoe ngan dua ge berarti aya deui buka di playlist para mitra hoyong tamat begitu anu tos kalangkung mah tamat para wargi da ya, bertahap kitu nya sadinten 2 kali upload saresna para mitra waktosna parantos ditangtoskeun namun biasana upami sasi puasa robi waktos para wargi gitu upami aya 2 carios pinten hiji-hiji gitu nya upami aya sacarios 2 gitu di antawisna ayeuna mung sacarios Pancatunggal. Ayeuna para mitra Pancatunggal teh nincak bagian ka-45 nya. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan salamina kaing panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga nyakeun para mitra Pancatunggal karangan Kiliksa dina bagian ka 45. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyata Pancatunggal. Ye dongeng karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian ka-45. Para mitra anu mulya, dongeng parantos dugi kanalika Surajaya ngadegkeun karajaan sareng Sutimah. Namun aya utusan ti nagara Salaka para wargi sadaya nyaeta ti kerajaan Salaka nu ngawengku ngereh eta daerah. Kumargi ngaraos teu raos ku ayana di nagara Salaka aya nu ngadegkeun nagara kitu para wargi. Samali ditangtang malih harita teh nuju di payunan. Nyaeta di antawisna Sutimah mayunan ngaratakeun ieu gunung teh para wargi. Salajengna sisawor mayunan panangtang kedah tarung ka nagara Salaka. Nyaeta mayunan patih di Salaka sareng deui ai Ruhadi mayunan utusan ti nagara Salaka nuju tarung di eta tempat. Mangga urang teraskeun hanca dongengna wilujeng ngadangukeun. Kocapkeun para mitra sadaya musuh harita adu glajer hayang leupas. Tapi ku Ruhadi teu dilipaskeun malah dicekel leuwih tarik lila-lila pigelang leungeun musuh teh molotok kulitna karasa nyeri jeung panasnya nyautan. Sok maju sia. Buktikeun omongan sia teh nya boga kasakti nu punyul teh aing. Musuh nu 2 silih reret. Nu saurang deui geus taya wawanen lantaran geus ngarasakeun nyerina pigeulang. Nungan saukur dicekel atuh komo mun ditampiling tangtu beungeutna tutung. He mantri belet, tampanan ilmu aing sia. Ceuk eta utusan bari tuluy ngabijilkeun pecut nu panjangna kira-kira 7 deupa. Tungtungna make babendul sagede peureub sareukeut make cucuk 3 pentil kadu. Teu ngomong deui pecut disabetkeun ka Ruhadi sorana ngahiung bangbaraan bakat ku tarik. Tapi Ruhadi waspada manehna luluncatan nyingkahan panarajang musuh. Bari ngintip babendul pecut nu rek ditewak. Kiuk-kiuk seot rek nyambar kana palipisan kep ku Ruhadi ditewak. Langsung ditarik sakaligus celepung awak musuh ka bawah ka luhur. Sabab nyekel gagang pecutna pageuh celig nincak deui lemah. Bari mecatkeun pecut kawas nu keur nguseup atuh celepung Ruhadi ka luhur. Siga lauk beunang ku useup tapi nu dicekel teu lesot atuh celig nincak deui lemah pecut ditarik ku nu bogana ditarik akhirna pabedol-bedol para mitra. Patarik-tarik sia tarik tamang we mah. Kulang ajar sia ngajak tarik tamang jangan ai heuh. Sok sia sabab moal sieun aing oge. Bijilkeun tanaga sia saya ya. Cek Ruhadi bari terus ngawatek aji kadugalan. Sabab ku akiwana rakung si dilatih malah makungsi ngadu tanaga jeung anak gajah. Ari musuh teu ngomong tuluy ngerahkeun tanagana tetela musuh ge bedas. Ampir Ruhadi ampir-ampiran kabantingkeun. Tapi akhirna bret pecut pegat. Musuh ngajengkang ka tukang tuluy ngorejat bari ngahegap. Aing beunang sia. Cek Ruhadi bari maledogkeun babendul pecut kana beungeut musuh. Hiu beletak kuak musuh mocea. Musuh aduh-aduhan para mitra ampun-ampunan. Beungeut baloboran ku getih tuluy unur-unuran. Ku Ruhadi teu dibere kasempetan dijejek dadana bari luncat keduk rubuh ngagerung bari ngudupung.
Nu hiji tetega nempo baladna rubuh celeng luncat rek nanasa ka Ruhadi. Tapi Ruhadi rikat malik bari mapag musuh ku tonjokan anu mateni. Keduh kana heulu angen. Aduh. Musuh ngahanyu rempeyak bru rubuh panon buncelik ambakan sesek hulu angen seueul meuni nyelak. Geus kitu mah musuh nu dua ditalikung dibawa ka panjara beusi. Ruhadi tungkul bisa ngelehkeun musuh anu dua. Surajaya jeung Sutimah ngarasa sugema sabab teu nyalahan milih patih teh. Milih patih teh para mitra. Tuh katingali Kang, paman mantri geus nemongkeun sasaktena. Sabab abdi moal kumaha ngangkat jadi mantri mun elmuna teu masagi mah. Cek Sutimah bangun agul, reueus boga mantri anu kacida gagahna. Akang percaya dulur urang memang gagah, pantes jadi pangagung di negara. Tapi kumaha ngaratakeun Gunung Layung nabakarengse dina jero sapeuting? Akang mah rada honcewang ite. Cek Surajaya bari nunjuk ka Gunung Layung nu pernah nawetaneun Cipelang. Ulah salempang Kang abdi sanggup. Malaeta gunung rek dipindahkeun ka Balungan Cileunca. Caina sina mudal ka nagara Salaka, tangtu eta karajaan bakal kakeueum. Sina karasaeun ku Raja Salaka, cek Sutimah biji niat dengki hayang ngabinasa ka batur. Jung atuh gara jalankeun. Sutimah amitan tuluy init ngajugjug ka Gunung Layung, heuleut sawatara waktu kadenge sora pating jelegur. Dibarung ku pating purinyai nakilat, eta sora sapeupeting teu jempe. Mata keung jeung mata ketir lantaran Sutimah keur ngaratakeun gunung make elmu siluman. Kocapkeun isukna urang Cipelang gujrud lantaran beulah wetan jadi lenglang. Panon poe leuwih bengras nyorotna ka Cipelang, sabab gunung nu ngahalangan geus leungit. Jalma-jalma kawas nu linglung teu percaya kana eta kajadian asa dina pangimpian. Urang Cipelang kumpul di alun-alun kabeh molohok ka beulah wetan. Keur kitu torojo Sutimah datang pakaian tetep bersih. Teu jiga-jiga tas digawe berat dipapag ku Surajaya nu marahmai bakat ku bunga. Sabab beuki jelas yen Sutimah lain awewe samanea sakti jeung gede wawaning. Bagea Nyai Ratu, tete lapisan Nyai teh gagas sakti mandraguna akang beuki percaya sarta boga andalan nu taya tandingna. Cek Surajaya bari ngaleng pamajikanana dibawa ka hareupeun karaton. Rahayat nuturkeun ngariung hareupeun karaton, Sutimah nangtung tuluy biantara sorana ngengkreng kadenge nu kanu jauh. Kadang warga Kerajaan Cipelang, anjeun sakabeh geus nyaksian kana kajadian aneh peuting tadi. Nu ayeuna ngabukti Leuweung Layung geus leungit ku kami dipindahkeun ka Cileunca. Nyumponan panangtang ti urang nagri Salaka. Taina saha di antara anjeun nu can yakin kana kasakten kami sok ngacung, urang ngadu jajaten jeung kami ayeuna? Hadirin jempe saurang ge eueuh nu wani ngomong. Sabab sieun ku Sutimah jeung ku Surajaya anu kawentar galak alah batan singa awewena geus puguh kitu mah Sutimah jeung Surajaya arasup ka karaton. Ari rahayat balik ka imahna masing-masing bari galecok ngobrolkeun kajadian nu aheng. Kira-kira wanci pecat sawed kurunyung sawor datang laporan ka ratuna netelakeun yen perangna unggul. Kumaha nasib Raja Salaka dikumahakeun ku Kang Patih? Cek Sutimah bari neuteub hatena bungangan. Pamil percanten Raja Salaka diratakeun jeung lemah. Karaton ancur diburak-balik, prajurit bubar kataburan trai nu mangapulia. Sidak nama urang nu unggul mulai di kumawani ngahalangan kana kamajuan kerajaan Cipelang. Cek sawor Daryana keur ngabejakeun hasil pagaweanana. Syukur mun kitu mah isuk pageto kerajaan Salaka bakal jadi talaga. Sabab Balungan Cileunca dibendung caina bakal ngocor ka eta kerajaan. Nuhun Gusti, upami kitu mah langkung aman ku urangna. Bener Kakang Patih? Halus pisan. Atuh salajengna Gusti kumaha salajengna? Tah ayeuna geurang ngahangkeutkeun pangwangunan. Sangkan kerajaan urang leuwih maju leuwih kuat batan nu sejen. Lamun nagara geus kuat urang nyerang ka negeri sejen, sangka nagara urang tambah lega. Cek Surajaya ayeuna geus ngarasa ngeunah jadi raja. Sabab geus tuku dagang ka mana mendi duit daratang sorangan ka imah. Kunyuk sumangga Gusti sejadi estokeun pisan. Satuluy nama sawor jeung reng-rengan ngajalankeun tugasna sakumaha mistina. Ngajalankeun parentah ti raja jeung ratu. Nagara Cipelang beuki lila beuki kuat, beuki ngagedean, beuki ngarekahan. Beuki meberkeun jangjangna, meberkeun tanah kakawasaan sabab eueuh nu dipikagimir kabeh ge taluk ka Surajaya. Gancangna carita para wargi. Welasan taun geus kaliwat beja ngeunaan ngadegna nagara anyar geus sumebar ka mana-mandi. Malah geus ngadeng-kadenge ku jalma-jalma nu aya di pasisian. Akhirna eta beja kadenge ku Nyi Partiwi nu geus 11 taun cicing di leuweung. Harita anakna nu bungsu atawa nu kalima geus lainna budak deui. Sabab geus halughug jangkung gede, kasep ngalempereng koneng keur meujeuhna buta tulang, buta daging, keur meujeuhna belek kesenteng.
Dina hiji peuting Aki Kalajati jeung Nyi Partiwi katut Yoga Jaya ngariung di jero saung bari ngadaharan beuleum buah saninten. Yoga Jaya diukna teh teu jauh jeung indung disanghareupan ku Aki Kalajati. Ujang, ari tadi teh tas di mana? Liar teh naha, burit-burit teuing balik teh. Aki masuk melang bising kata limbang teh nyaho di jalan. Cek Aki Kalajati ngamimitian tumanya ka Yoga Jaya. Tetebih ki tipalih kaler abdi menak ieu lembur ageng. Jadinya seueur jami, seueur bumi, seueur jajakan nu sapantar sareng abdi ki. Pamitiasa mah abdi hoyong ngalalana we ka pilemburan. Kanggo namihan pangalaman, jawab Yoga Jaya ngebrehkeun ka hayangna. Nu geus lila disidem dina hate lantaran geus sakitu gedena, can meunang idin pikeun turun ti gunung, can meunang nyaba ka pilemburan sabab unggal poe getara alat dilatih, diwarah rupa-rupa ilmu lahir jeung ilmu batin. Ulah wa kahayang nu lain-lain sabab ilmu hidup teh can sampurna. Aya keneh kakuranganana, engke oge mun geus tepi kana mangsana, geus cunuk kana waktuna hidup bakal dijurung kulaku ku Aki. Kudu init ka pilemuran neangan pangalaman jeung ngemban tugas ti Aki. Tugas naon ki mangaku abdi bade dijalankeun? Margi ayeuna mah abdi teh tos dewasa ki tos sanggem mayunan bahaya. Sakantenan hoyong ngajajal ilmu we naha mati hate nepi henteu. Tah ieu nu perlu dibeberes teh. Hari budak ngora sok tara sabar, boga ilmu teh hayang buru-buru nyobaan. Padahal ilmu kagagahan jeung kadugalan teh lain keur pamerkeuneun ujang. Lain keur agul atawa sombong, tapi keur ngabela diri jeung keur nanyerkeun keadilan. Palebah dia kudu diajar deui, kudu dibeberes deui sangkan ilmu hidup masagi. Gagah jeung sakti teu matak salamet diri, mun hidup can wawuh jeung ilmu akhlak nu hade. Sakabeh ilmu kagagahan jeung kasaktian bakal malines ka diri pribadi, lamun teu dibarengan ku budi nu luhur atawa akhlak nu mulya. Cek Aki Kalajati taya bosen nama patahan ka incuna nu geus nincak rumaja. Bener ujang, ilmu teh loba rupana lamun urang can masagi dina ilmu-ilmu eta. Temahna matak cilaka sabab gagah jeung sakti teu bisa dipake angkeuhan. Da salamet mah lain ku gagah jeung sakti tapi ku budi jeung akhlak nu hade. Udagan urang lain salamet dunya wungkul tapi kudu ngudag kasalamatan lahir batin dunya akhirat. Nu diharapkeun ku urang lain harta lain pangkat, tapi karidoan ti Allah tah kitu anaking. Nyi Partiwi milu mapatahan ka anakna parawargi sangkan jadi jalma soleh. Ulah salah kahartos ibu nuhun upami kitu mananging abdi teh janten panasaran hoyong ngalalana nambihan pangalaman etang-etang ngasah ilmu nu parantos aya. Margi waktos abdi ka pilemburan nguping wartos nu aneh, ceuk Yoga Jaya inget deui kana pangalaman poe tadi. Ai namangih pangalaman naon ujang? Ibu ge panasaran beja naon nu katarima ku hidup. Di hiji lembur aya negara enga Ratuna Sakti margi tiasa ngaratakeun gunung layung. Tak ieu nu aneh teh ibu, ceuk Yoga Jaya bari ngareret. Tuluy netep ka akina puguh Partiwi jeung Aki Kalajati meuni ngarenyag asa teu percaya kana eta beja. Ceuk saha eta teh ujang asalah huta teuing. Jeung deui saha nu kumaha wani ngadegkeun nagara anyar, saha ngaran ratu jeung rajana. Ari numutkeun wartos mah ratuna teh Sutimah, rajana Surajaya. Eta raja kalintang jahatna, rakyat sangsara margi tanah dipaksa kudu dijual ka raja. Kitu nu kakuping ku abdi maki. Barang ngadenge ngaran Surajaya jeung Sutimah. Partiwi jeung Aki Kalajati meuni ngajenghok sabab geus moal salah deui. Tangtu nu diomongkeun teh Yoga Jaya bapana pribadi. Diomongkeun ku Yoga Jaya teh bapana pribadi. Eta beja teh matak narikana Aki, tapi keun bae ulah waka dipikiran. Sabab hidup can bisa ngamimitian turun gunung, aya keneh kakurangan nu kudu buru-buru dilengkepan. Isukan hidup rek dilatih deui, sangkan ilmu jadi pasagi, mun geus pasagi Aki rek meripati ka hidup. Sangkan buru-buru ngajalankeun tugas ti Aki. Abdi parantos yogi kanggo ngalakonan parentah ti Aki nanging ilmu naon nu teu acan parateki, nah aya keneh ilmu sanes nu langkung mati. Mangga atuh garawiridkeun ka abdi, ceuk Yoga Jaya manehna lapar keneh ku ilmu, padahal sabagian gede tina ilmu Aki Kalajati geus kapibanda ku manehna. Kieu ujang, ari hirup teh jeung huripna manusia aya nu ngatur sarta aya watesna. Manusia moal bisa hirup salilana moalana di alam dunya, tapi bakal pindah alam.
bakal ngalaman kejadian moal bisa dicegah. Ari sababna geus diatur ku Nu Maha Kawasa yen manusia baris ngalaman di opat alam. Kahiji alam arwah, kadua alam dunya, katilu alam barzah, kaopat alam akhirat. Nya eta hiji alam nu langgeng alam panjang poe padang, moal aya poe deui kadituna. Nya sok disebut poe bungsuna atawa poe pamungkas. Tah kulantaran kitu ulah kajongjonan teuing urang hirup teh. Sabab alam teh keur karanapan ku urang. Karek alam nu kadua. Tangtu bakal nyorang alam katilu jeung kaopat. Ari pindahna ti hiji alam ka alam sejen ieu mah cara sewang-sewangan. Nu geus diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Pindahna manusia ti alam arwah ka alam dunya ngaliwatan indung bapa. Gumelar ke alam dunya mangrupa orok anu teu mawa naon-naon. Atuh ti alam dunya ke alam barzah bakal ngaliwatan maut. Ti alam barzah ke alam akhirat bakal ngalaman kismat. Bakal ngalaman kiamat. Jadi jelas manusia hirup di alam dunya moal langgeng sabab aya di satengahing perjalanan. Muru ka alam nu satuluina kudu kumaha lamun geus nyaho hal eta. Urang kudu nyaho kana diri pribadi asal ti mana aya di mana reka mana tuluina. Mun geus nyaho kana tilu perkara eta urang kudu nyaho tugas sejena. Di dunya kudu kumaha, di akhirat bakal kumaha, jeung naon nu bakal kaalaman ku urang. Tah mun perkara-perkara kitu geus kanyahoan urang tangtu ngarti. Yen di dunya kudu ibadah sabab luyu jeung dawuhan Allah dina Al-Qur'an. Yen manusia jeung jin teh diciptakeun ku Allah pikeun ibadah ka mantena. Tah kitu diantarana. Aki kalajati eureun heula nyariosna ergot nginum bangun nikmat. Ari Yoga Jaya unggut-unggutan geus mimiti ngarti kana maksud anu jadi akina. Para mitra tadi Mang Jaya lepat dina maca para wargi. Dan ti alam barzah para mitra sadaya nyaeta ka alam akhirat teh kudu ngalaman kiamat. Memang jauh nyebat kismat. Kiamat para mitra hapunten. Mangga urang lajengkeun. Harita Yoga Jaya unggut-unggutan geus mimiti ngarti kana maksud nu jadi akina. Dugi ka dieu abdi tos ngartos nanging kumaha salajengna ki. Kieu tulusna teh ujang, tapi ki aki rek ngaso heula nya. Cangkeul aki ge aing nyarita wae teh aki ge hayang inung. Para mitra sadaya. Para mitra kaum dangu, dina ieu carios dijelaskeun tadi para wargi. Yen urang bakal ngalaman opat alam para wargi sadaya. Sarerea oge kitu kaayanana. Kahiji cenah alam arwah. Demi alam arwah ieu para mitra nalika urang nuju dikandung ku indung jeung bapa. Pindahna ka alam arwah ka alam dunya teu aya deui ku perantawisan indung jeung bapa. Indung anu ngandung bapa nu ngayuga dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Gubrag urang ka alam dunya jadi aya paripaos teu lepat-lepat teuing para mitra lamun disebatkeun yen pangeran di dunya teh eueuh deui iwati indung jeung bapa. Da ieu para mitra sadaya pami dilenyepan langkung paosnya. Mudah-mudahan aya bahan lenyepaneun pikeun urang sadaya. Jadi alam arwah, di alam arwah teras ke alam dunya. Ngaliwatan perantaran indung jeung bapa dikeresakeun ku Nu Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala. Sabada urang hirup di alam dunya, urang bakal maot. Nyaeta ke alam barzah. Demi alam barzah ieu para mitra sadaya bari ngantos alam akhir engke akhirna ku kiamat. Jadi para wargi sadaya, ta ieu para mitra sadaya. Jadi opat alam ieu ku urang balis ka alaman. Urang mengpeung dina alam kadua hirup di alam dunya, kasempatan pikeun urang ngalaksanakeun ibadah, mangga para wargi sadaya gunakeun ieu kasempatan sahade-hadena sangkan ke di alam akhir urang manggih kasenangan. Kitu. Mangga urang lajengkeun para wargi sadaya. Aki kalajati para wargi harita nyarios deui. Terus kieu ujang mun urang geus nyaho asal ti mana, tangtu bakal nyaho tujuan nu saterusna. Nyatana bakal nyorang alam barzah jeung alam akhirat. Tah palebah dieu urang kudu barang bawa keur bakal di akhirat. Sabab di akhirat mah langgeng perlu bakal anu loba jeung alus. Mun teu boga bakal tangtu sangsara. Tapi kade ulah salah arti. Bakal di akhirat mah lain harta atawa bana, tapi amal soleh nu dipirido ku Allah. Jadi salilah hirup di alam dunya kudu rajin pepelakan keur alaheun jaga di akhirat. Sabab dunya teh tempat melak, lir ibarat huma atawa sawah atawa kebon.
Mun di dunya melak hade tang tu bakal metik buah hade. Mun di dunya melak goreng tang tu bakal metik buah goreng. Melak cabe moal jadi bonteng, melak bonteng moal jadi cabe. Kumaha kudu kumaha mun hayang menang bakal anu hade. Tang tu salilana di alam dunya kudu milampah hade. Sangkan metik buah anu hade, nu dipirido ku Allah. Kumaha carana? Gampang. Angin kudu taat ka Allah. Sabab hirupna manusia di alam dunia geus dibere aturan ti Allah. Eta aturan teh keur katengtreman umat manusia. Ari taat ka Allah teh nyaeta migawe sakabeh parentahna jeung ngajauhan sakabeh nu dilarang ku anjeunna. Tah mun geus kitu insyaallah salamet dunia akhirat. Eta jalma kaasup jalma nu takwa, takwa nu sabener-benerna takwa. Tah kitu maksud aki teh uja. Leres kahartos ki hatur nuhun atuh ari tos kitu mah. Insyaallah abdi bade tumut kana amanat aki sarta bade ngajalankeun naon-naon nu diparentahkeun ku Allah. Sakadugana abdi, margi abdi ge hoyong salamet, hoyong kenging bagja di dunya, rawuh di akhirat. Syukur pisan mun geus kitu mah muga-muga niat ujang anu sakitu hadena bakal diijabah ku Allah. Tapi kade hirupna manusia di alam dunya teu gampang. Sabab bala setan jeung iblis teu cicingeun. Maranehanana bakal terus ngagoda anak incu Adam nepi ka poe pamungkas. Tah palebah dia ujang kudu waspada sabab godaan setan teh lemes. Sakapeung tara karasa sabab sok ngahiji jeung jiwa. Sok seseleket dina hate. Hese misahkeunana kade sing api. Hawa nafsu mangrupa hiji alat anu sok dipake paneungeul ku setan. Pikeun ngalumpuhkeun manusia. Di dia ujang kudu waspada yen manusia teh teu leupas tina hawa nafsu. Nu salilana sok dirorojo ku iblis. Sangkan manusia ragrag ku nafsuna pribadi. Mun urang hayang salamet kudu bisa ngadalikeun hawa nafsu sing inget ka Allah salawasna ujang. Katampi ki hatur nuhun. Jep para mitra nu ngobrol jarempe. Hate Yoga Jaya geus ngablesat ka pilemburan. Sabab disaprak ngadenge beja ngeunaan Raja Surajaya hatena teu boleh panasaran. Hayang jonghok jeung jinisna hayang ngajajal pangabisan. Ari Nyi Partiwi manahna lalangsa sabab ngadenge beja yen Surajaya geus ngahiji jeung Sutima. Sarta Surajaya kabawakeun jadi jalma jahat. Partiwi prihatin sabab ramana Yoga Jaya bet kabawa ku sakaba-kaba. Partiwi ngarasa dosa sabab teu bisa mepelingan, teu bisa ngageuing ka salaki, teu bisa nulungan nu rek ti gubrus. Ujang ayeuna dengekeun amanah ti aki. Mangga ki, Yoga Jaya ngarekepkeun silana. Aki teh ngarasa sedih. Ku ayana beja nu dibawa ku ujang ngeunaan Surajaya jeung Sutima. Tah kulantaran kitu aki rek merih pati torta gawe ka hidup. Hidup kudu bisa ngalilirkeun eta jalma, sina eling kana diri. Sina inget kanu maha kawasa, inget kana purwadaksina. Sabab manusia digelarkeun ka alam dunya, lain kudu ngaruksak, tapi kudu jadi pamimpin. Ari pamimpin teh rupa-rupa ujang, lain jadi raja bae, tak lain jadi patih wae, lain jadi kubu wae, najan diri pribadi ge kaasup pamimpin. Nyatana mimpin diri sorangan, sangkan teu tigubrus kana jurang kasalahan. Ari manusia jeung manusia kudu silih elingan, kudu silih bejaan, ulah silih antep jeung silih jongklokeun. Jadi tugas hidup teh kudu bisa ngadeuketan Surajaya tuluy elingan ku jalan hade. Sangkan manehna eling ka diri, sadar kana awak. Ulah ngaberung ngalajur nafsu ngumar amalah, ulah kokomuan moro hartabana. Sabab mun manusia poho kana kawajiban bakal poho kana ugeran. Nu akhirna tunggu dirarud catang dirumpak. Sakabeh laku lampah moal make ungang-ungang. Dapon ngeunah ceuk sorangan, dapon bener ceuk sorangan. Cik ayeuna aki menta heula jawaban. Na sanggup hidup ngelingan Surajaya. Insyaallah kinanging saha atuh Surajaya teh nu saleresna. Aki ge teu nyaho moal ngabejakeun ayeuna. Leuwih hade palirih ku paluruh ku sorangan. Buktikeun jeung kanyataan nu kapanggih sangkan teu cangcaya narimana. Ngan aki aya pamenta ali nu kamari dibikeun ulah leungit. Sabab eta ngandung riwayat nu panjang jeung penting. Cek aki kalajati anjeunna can wani muka lalakon Surajaya, abun lalakon Yoga Jaya bisi matak ngaganggu kana kalancaran diajar.
Para mitra kaum dangu Yoga Jaya tuluy nyarita deui. Upami kitu maya ali teh aya hartosna atunya margi aya kecapar tibi sareng Surajaya. Nuhun akikeun ku abdi bade dibuktikeun naon hartosna ieu tulisan. Ceuk Yoga Jaya bari ngilikan kana ali nu kakara dibikeun kamari ku Partibi kamanehna. Ujang kade sing waspada eta ali bisa jadi bagja. Oge bisa jadi sangsara, hartina mah bisa nyiksa jeung bisa ngabungahkeun. Ceuk Partibi hariwangeun bisi anakna gagabah dina mawa eta ali. Abi tos ngartos Bu margi ku aki tos diterangkeun. Sawios bade dipapai ku abdi nah kumaha lalakon ieu ali. Mugi-mugi janten ciri anu sajati, janten tanda anu utami. Kanggo obor mun poekeun, kanggo pitulung mun keur linglung. Ngan ayeuna abdi bet panasarana iraha adu abdi tiasa turun gunung. Yoga Jaya geus teu sabar da keukeuh hayang buru-buru kaluar ti pileuweungan hayang ngalalana milari kori, milangan kori. Ngalalana ngajajah milangan kori kitu lengkep. Eta mah teu langkung aki hidup Ujang, jawab Partibi. Kieu Ujang, aki teh memang ngahaja ngadidik hidup teh sangkan jadi jalma nu utama. Pasagi elmuna kuat pamadeganana, gagah warugana teguh jiwana. Ayeuna tujuan aki geus kahontal sabab geus laksana boga incu nu 1 ka 10. Kuat lahir jeung batin. Ilmu aki kabeh geus koredas nyerep ka awak hidup. Ayeuna kieu Ujang hidup menang kaluar ti ieu leuweung tapi ulah minggu-minggu ieu. Kudu sabar ngadaguan 7 poe deui. Satuluyna hidup geura lunta tinggalkeun ieu leuweung. Geura teangan pangalawan nu leuwih loba keur ngasah ilmu nu geus aya. Ngan omat kudu asih kanu leutik, kudu nyaah kanu lemah, kudu nulung kanu butuh, kudu nalang kanu susah. Dina palebah tutulung omat ulah rek ngaharepkeun pamulang tarima. Kudu ikhlas lillahi ta'ala. Atuh saja bati kitu hidup kudu bisa nalikeun tali mimitran. Kudu bisa nyangreutkeun tali duduluran. Ulah hayang hirup sorangan. Sabab manusia teh asalna hiji. Tina bahan nu sarua bakal mulang kanu hiji. Jalma taya nu punyu nu mulia angin Allah, nu gagah angin Allah. Jadi mungguhing Allah mah lain anu gagah, lain anu sakti, lain anu beunghar atawa nu luhur pangkat tapi nu takwa ka Allah. Tah eta jalmi nu hade mah satuluyna akirek amanat. Geura teang nu ngaran Wanara atawa nu ngaran Jamrong atawa murid-muridna, tah eta teh musuh kabuyutan aki. Nu salilana ngaganggu kana ketentreman balarea. Jadi tugas Ujang teh 3. Kahiji maluruh anu jadi bapa, kadua kudu ngeureunkeun kasarakahan Surajaya jeung Sutiba. Katilu kudu neangan si Jamrong atawa runayanana. Pek elingan ku hidup. Mun teu beunang dielingan beresan gumantung kana kaayanana. Hari tugas sejen geura tanyeurkeun keadilan, geura tumpes kajahatan. Bela anu sangsara geura basmi nu jarahat. Sakitu amanat aki teh Ujang. Katampi aki insyaallah abdi bade ngajalankeun amanat. Nu disuhunkeun piduana we supados tugas abdi lancar. Ceuk Yoga Jaya hatena bungah sabab geus meunang paidin ti akina pikeun kaluar ti leuweung. Diduakeun pisan ku aki ge muga-muga sing hasil maksud. Nya anaki, ku ibu diduakeun pisan ngan omat ulah sologoto sabab hirup kumuh di pilemuran teh teu gampang. Loba gogoda jeung dodoja mun kurang-kurang kuat iman mah matak cilaka. Matak aral jeung cangcaya. Ujang makade sing pageuh nyekel iman sing kuat dina narima cocoba. Lamun can hasil tujuan ulah waka kagoda ku istri. Ceuk Partibi mepelingan ka Yoga Jaya sangkan hasil pamaksudanana. Nuhun ibu katampi kateda pisan. Nya kitu epek atuh geura sare heula isukan urang ngasakeun latihan keur pibekeureun lunta ka pilemuran. Mangaki daleres abdi ge tunu. Geus kitu mah Yoga Jaya ngagoloyoh ka enggon, ngagoler bari nyawang anu baris datang. Ras inget kana omongan indungna yen manehna teh boga keneh bapa, ngan teu kanyahoan di mana ayana. Yoga Jaya teu bisa ujug-ujug greup sare sabab pikiran kalah beuki kumalayang. Hayang geura tepung jeung nu jadi bapa, tapi lila-lila mah reup sare ti branaker. Ari aki kalajati jeung Partiwi can waka sare para wargi sadaya. Wanana badami rarencepan sangkan aya kasaluyuan dina urusan ngurus Yoga Jaya. Nyai, kumaha pamandangan hidup ayeuna? Narek dibejakeun sajalan terahna atawa moal? Cik bapa minta putusan ti hidup.
Ngarababari mutuskeun anak sabab Yoga Jaya tetereh idit ngalalana. Heula bapa ulah waka dibejakeun sawiosina dipaluruh ku sorangan. Supados aya manfaatna keur nambah pangalaman Yoga Jaya. Engke oge cai mamoal poho kawalungan tangtu bakal tepung. Tapi Yoga Jaya teh geus bosen bogaeun taksiran. Yen bapana teh ngaran Surajaya. Teu janten pamengan margi nuju dengan Surajaya teh seueur. Nya kajeun ari kitu mah keun urang uji kamampuan budak teh. Na bisaeun atawa moal manggihan anu jadi bapa. Jung ayeuna mah geura sare isukan urang badami deui. Mangga bapa. Sanggeus meunang putusan kitu mah para mitra sadaya. Duanana sarare peuting eta karasana asa leuwih jempling bata nu enggeus-enggeus. Si belang nu biasana sok disada tengah peuting harita mah jempe wae ngadakom hareupeun lawang. Hocapkeun isukna para wargi Yoga Jaya geus hudang. Terus latihan sakumaha biasana. Elmu-elmu nu geus kapimilik dilatih unggal poe sangkan leuwih asak jeung ngahiji sajiwa. Isukna deui Yoga Jaya disipuh elmuna ku Aki Kalajati. Manehna dibawa ka tengah leuweung luang liwung cicing diponcrot gunung nu pangluhurna. Yoga Jaya sina nyawang ka kanu anggang. Ngajajal elmu panarawangan tetela elmu Yoga Jaya geus sapapak jeung Akina. Kitu deui elmu hampang raga atawa sirna bobot ku Yoga Jaya geus kapibanda kalayan hade. Wahirna geus eueuh nu kakurangan. Aki Kalajati geus wani ngajurung laku incuna ka alam rama. Ujang incu Aki. Poe ieu Aki nyieun putusan yen isukan hidup bisa miang ka pilemuran. Ngajalankeun naon-naon nu geus diamanatkeun ka hidup. Elmu Aki geus koredas kabeh geus tamplok ka hidup sarta geus kasipuh ku ilmu agama. Muga-muga ilmu hidup bakal aya manfaatna keur diri pribadi jeung keur balarea. Harapan Aki aya di hidup sabab hidup teh jadi panyamung lengkah jeung letah Aki. Sakabeh cita-cita Aki kudu laksana ku hidup. Sabab hidup hiji-hijina turunan Aki nu baris nuluykeun tapak lacak Aki. Tanjeurkeun bebeneran jeung keadilan, basmi kajahatan jeung kadoliman. Aki percaya hidup bakal mampu. Nuhun Aki, ayeuna abdi tos sanggem mengemban tugas ti Aki malih matos teu sabar. Hoyong geura tepang sareng pun bapa, ceuk Yoga Jaya dari apisan. Heug atuh isukan mah geura miang ka pilemuran. Aki masrahkeun sagala rupana ka hidup. Sabab hidup geus dianggap cukup ku ilmu jembar ku pangabisa, moal aya kakurangan. Mun aya kasulitan hidup kudu bisa mereskeun ku sorangan. Yu ayeuna mah urang kasaung bisi inung hidup ngarep-ngarep. Mangaki ngiringan, braduanana marulang bari mawa hate nu sugema, Aki Kalajati asa ngemplong sabab tujuan geus kahonta. Kari ngadaguan hasilna ari Yoga Jaya hatena sugema, peda geus meunang idin pikeun turun gunung. Kocapkeun isukna rebun-rebun keneh Yoga Jaya geus dangdan sarta geus amitan ka Aki Kalajati jeung Partiwi. Sejamiang ka pilemuran rek mapai nu jadi bapa bari ngeman tugas ti nu jadi akina. Ari Aki Kalajati jeung Partiwi geus asak badami, yang tetep tumetep di leuweung bari ngadaguan Yoga Jaya nu rek ngalalana. Akhirna Yoga Jaya miang dijajabkeun ku si belang. Nepi ka sisi leuweung satuluyna mah si belang balik deui ka dununganana nu aya di saung. Sedengkeun Yoga Jaya lumampah sorangan rek neangan nu jadi bapa. Poe ieu poe mungaran pikeun aing dina ngalakonan hirup di alam dunya. Ceuk Aki di lembur loba nu aneh sabab kahirupan urang lembur beda jeung di leuweung. Nah bener atawa henteu aing teh hayang buru-buru nyaho. Ceuk Surajaya bari jongjon leumpang sakapeung sok ngilikan ali nu dipake dina ramo leungeun kenca. Katara ali teh cahayaan siga ngandung pamor anu pohara ngempurna. Gancangna carita para mitra Yoga Jaya geus saminggu ngalalana ngider ka unggal desa. Maluruh ka unggal kampung, tapi can manggih nu aneh sabab kahirupan jalma nu kaliwatan asa biasa-biasa bae. Waktosna sae para mitra, duh hanyakalnya.